nangis pipir masjid baturna arulin reap-ream senang bunga ker arulin manenanya lindung semu sedih bingung anggo kawa tambal butuh ngalang layung kapendaku Rasulullah ras dibujeng ditarosku naon nangis bae ujang hai ieu teh dinten bunga dinten senang geuning nangis ujang kawas eker bingung jawabna teh aduh Gusti nyaktos pisan ieu dinten bunga dinten senang pisan senang sate kajal manu gaduh rama keur ka abdi mangaraos tasugema ku ayana idil fitri manaringrang ingat kana diri hirup teh nyorangan kieu rasana nu ditilar ku rama hirup sangsara beda sareng sasama teras ku Rasul teh pangku dirau aduh kasep sok ngahudang macan turu Nyai Rajeng di mana ramatilar jawabna teh cenah waktos perang Badar nu dipingpinan ku Kanjeng Rasulullah duka teuing anu manahan teu wau abdi ngagem sing hayang meser anggoan kangge senang bunga sareng rerencangan tapi ibu ka abdi kalakan nudung atos tilu dinten ieu abdi pundung aduh kasetnya dedet teuing ujang apan ieu rama Gusti rama ujang hayu anggelan urang gantos baju kaisa di bumi urang gantos baju Kanjeng Rasul bari nangis hai Aisyah ieu putra urang anu nuju susah nyaeta ramana teh parantos tilar dinten waktos papuketna perang Badar dau Aisyah teh putra ibu tos di mana urang siram gentos baju hai Fatimah ieu enggan rai anjeun hai
Ali gerak dulur anjen mana cucu dede Hasan sareng Husein ieu mamang anjen geraja ulin Fatimah Alisa san sareng midede anggan dulu rai teras di bubunga dugi kaken lengit rasa kaya timan angkan ibu Rama Rasul anu heman saur Hasan Husein yumang urang ulin sareng batur urang amang colan lilin teras amang suka bunga ulin garik Rasul teras ngalakonan Idul Fitri tasakitu riwayat nati urang ngazamin ka anak yatim contoh urang pikeun contoh urang keur hirup di dunia tiru ahwal ucap pangjeng anu mulia mudah-mudahan urang husnul khotimah maot tetep iman Islam pasti geunah amin 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 ya rabbal alamin ditutup ku muji ka rabbal alamin susuganan iya akan mangpaatna kanu maca anu butuh syafaatna sareng urang diangkan pisan umatna umat Kangjeng umat nu pangmulyana sareng urang diangkan pisan umatna anu dingaranan Safatul Ujma.